sok wegah cari mangih isuk-isuk teh nakunaon ce wegah hudang isuk ce tingkunana mun isuk teh hawana teh tili sayangna teh ngagojot wegah dalam mun teu maksakeun mabangunna teh moal hudang-hudang gitu heueuh da kahayang nama digojot wae tapi urang paksakeun we ning tu urang gawekeun nya sabisa-bisa sagawe-gawe pokona mah ngarah ngesa ngarahaneut pokona mah ta urang ngaberesan tadi oge dina meja kompor teh saege rohaneun nya geus urang beresan rek nganeutkeun sangu ce tu sanguna ge meuni seueur rek dihaneutkeun we nahan teh kana mijikomkeun heuh kana mijikomkeun masok lila ce jeung sok garing sisina geuningan mata kudu dihaneutkeun heula tangke mah arek di kana mijikomkeun ce da urang mah nya resepna teh sangu haneut beres diasup ngena langsung tuluy dicetrekeun nya ce nya tong hilap ya komporna kade poho engke teh mal asak-asak ce ningang pas dibuka teh nah cenah teh ngebul-ngebul pada teh dicetrekeun kudu dicetrekeun tadi dia oge sabari nyeuseuh ce tu urang giling guis da ieu teh geus rada beurang ce urang teh arek bubuka heula hordeng heueuh pajarkeun can hudang we cek tetangga teh padahal mah urang mah geus tanginas ce aduh ieu bujurnya teh bisa dibawa kompromi ce hayang kacai di isuk-isuk beres teh cai ieu teh da sanguna ge can haneut urang beresan heula ieu saeutik-saeutiknya urut bapana peuting gawe heuh urang beresan saeutik-saeutik ke bisi hudang siji mah repot deui teh disok diacak-acak dibawa ka itu dibawa ka dieu encan baru bukna dibawa andi ka itu ka dieu wah pokona mah riweuh we geus siji mah beres ngaberesan tasna ayeuna mah urang tuluy paranti mukena urang lipetan heula nya tuluy urang sapukeun tadi dia oge nya teu hilap pokona mah kabeh kudu disapukeun heula nya ce nya ngarah teh naon teu ngebul kitu nya teu banget teuing bala pokona mangke waktu da si hudang teh hitung-hitung nyicil we ce beberesna tah ieu ge sasapu dihandapkeun mesin oge teu hilap nya kudu disapukeun lantaran sok barala tuh geuninganan bahan-bahanna teh ayang sembeb teh geuninganan ce geus hudang tadi ge geus hudang geus salat supungan sareh deui ce pancena mah urang teh rek gawe cenah matakan bieu teh cenah asa karuwahkeun cenah asa kageuruwahkeun cenah majarkeun teh cenah ce hudang jadi langsung ngorejat meureunana kunaon cenah reuas we aspangnya teh geus kabeurangan cenah karek setengah genep ieu teh tuh beres sasapu haneut teh sanguna teh ce geuninganan tuluy urang angkat nya teu hilap oge ieu teh si sanguna teh urang kedukan terus urang akeul we tu geuning si sembeb naon di halangan hiling-hiling pokona mah urang akeul heula ce sakedeung nya ieu teh ulah aya teuing haseupna kitu sanajan di kana mijikomkeun ge da ku aku masok di kana naon teh sok diakeul heula ce meme di kana mijikomkeun tah beres diakeul langsung di kana mijikomkeun nah cenah eta atuh katanggal-tanggal dihaneutkeun di kana mijikomkeun heuh maksudna teh lamun dihaneutkeun dina mijikom lila ce waktuna teh teu cara dina kompor mah asa sakedeung dina mijikom teh asa aya waktu deui geuninganan ce beres nganeutkeun sangu panu beuting teh dibere MBG teh geuningan ce urang haneutkeun nya ayeuna jang bapana bekel ka pagawean tu geuninganan ce geus haneut oge ieu teh geus digoreng deui tuluy ngagoreng dagingna tah urang goreng nya teh hilap kade ulah poho dibulak-balik da bisi tutung kita tutung bergenghek pait di daharna ge ce beres ngagoreng hayam tuluy ieu si para tahuna sok urang anclem-anclemkeun nya cenah ngararojai teh sok caricing urang balikeun heula ieu geus asak sararea pokona mah deungeun-deungeun